pangandikana Gusti nu kagungan urang nalika ngobrol jeung dunya. Hei dunya, dawuhan pangeran teh. Hei dunya, gerak perbudak ku maneh, gerak perbudak ku maneh. Eta manusia-manusia, eta manusia-manusia nu sujud ka maneh nyatana kana dunya. Kadua kalina, hei dunya, gerak sujud maneh ka eta manusia, anu eta manusia teh salilana bakti ka kami. Memang segupama nyoreang alam katukang nyawang katukang cenah kumaha dina saban-saban robah mangsa ganti wanci ilang bulan kurunyung taun walah sok mindeng kabandungan manusia sanajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep tereureureuh da geuning anu bakal karasa jeung karanapan mah angin kadar ti pangeran. Leres di alam anu pinuh ku romantika kahirupan ieu doh kumaha wa sakurang-kurangna iman jeung takwa mah mata kasihir ku urusan dunya. Dulu kandenan Pak. Walah. Anu mamalana teh jadi ubud dunya. Eta jadi berat ka dunya. Dudunya teuing. Condong teuing kana dunya padahal aya nu leuwih alus tibatan kahirupan dunya nyatana akhirat tuluy ulah akhirat ngan napas beak bece ulah dipotong-potong bapak urang kan bapak akhir bapak gubernur bapak urang nu bager teh da urang di dunya mah ngan ukur sama ngimpi ya ukur bayang-bayang di dunya mah mun dina film teh mah sinetron dunya mah deuleu sinetron tah jelema loba anu ceurik di mana lalajo sinetron di mana hiji awewe disiksa diperwasa dinyeri nu lalajo sok ceurik ku eta sinetron ku jalan carita sok ciramai geuningan kabawa emosi ku eta jalan carita padahal eta mah sinetron tah ayeuna urang lamun hirup berat teuing kana urusan dunya mamalana kumaha kagenset ku dunya jang bakal diperbudak ku dunya walah dipake babu ku dunya teh patak hirup ulah kakonengan teuing malah pangandikana Gusti nu kagungan urang nalika ngobrol jeung dunya. Oh dunya teh bisa ngobrol jeung pangeran. Ih, pogo bisa. Bukan bisa ngomong dunya ge. Hei dunya. Dawuhan pangeran teh. Hei dunya. Gerak perbudak ku maneh. Gerak perbudak ku maneh. Eta manusia-manusia, eta manusia-manusia nu sujud ka maneh nyatana kana dunya. Astagfirullahaladzim. Wah, eta merukan marukuma. Laras Pak. Jadi hei dunya gerak perbudak ku maneh eta jelema-jelema anu sujud ka maneh gitu. Heeh. Kadua kalina hei dunya gerak sujud maneh ka eta manusia anu eta manusia teh salilana bakti ka kami. Kitu merukan teh. Oh dunya bakal sujud di mana manusia geus bakti ka ilahi. Pilih. Sabab pamilih geus aya di silaing dewasa eukeur gede geus. Nu matak dina lebah dieu di dieu pentingna kadewasaan teh. Diperlukan dewasa teh di dieu. Anunya
Oh kadewasaan ulah bebudakeun ari hirup geus kolot tapi bebudakeun hari hirup geus kolot tapi bebudakeun kene tah eta ulah ilu aya budak dar geus kolot coba ka dianting dengan asa teh paranan rencangan urang jadi si horeng dunya mah saliwat lir caina daun talis atuh saliwat da urang teh asa teh ti akhirat ya bohong jelema ngaku urang Kuningan urang Cirebon urang Bandung urang pasawahan padahal itu teh saasa jeung sabaka penghuni asli nama akhirat uluh tapi nah teu sok kada-kada keung ya palamun urang dek paeh teh nginget-nginget paeh muringkak rasaanmu sabab naon teh berat kadunya teh deng-deng ting kadunya lamun urang berat ka akhirat tah salah deui da kudu atuh serba salah hirup teh oh jadi ulah ting ka akhirat ulah saimbang dah balan timbangkeun balan oh kudu balan apa sih teh butuh dahar beureun butuh nginum butuh udun lara gitu jadi loba pangabutuh di dunia teh jangan si lain salaku warga negara anu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun ngaronjatkeun dina sagala rupa widang kagiatan anu aya patula patalina keur kapentingan negara jeung bangsa sok cenah ngajawab eta leungeun teh ti ayeuna engke di alam kubur sama engke we engke teh kumaha ayeuna cenah ropong teh engke we ayeuna leungeun cenah ngajawab cenah aya gunana keur ka balarea hoerunas anpauhum linas jadi panghadena jelema nu aya gunana keur balarea kitu eta jadi jawab ku leungeun ti ayeuna ulah sina kemana ieu mah engke we di alam kubur ayeuna jawab kita ku leungeun loba kahadean geus sok itu jalan-jalan aspal gedong-gedong nu ala gereng teh eta teh jawaban saha ada jawaban leungeun da lain meunang nu buntung teh batur mah geus nyieun kahadean tapi kaloba ka urang bener loba sok urang anya dola euy oh berokan teh si horeng euy saliwat tapi abdi mah hayang nyaho baheula da teu inget abdi teh baheula teh tah teu inget naon baheula basa bapa keur bujang emak keur lanjang tak abdi aya di mana aduh rada jaro nah sia ngajaroan pertanyaan teh kudu dijawab nya mah kolot ulah kolotok anu ngagante dina beuheung munding disebut teh kolot-kolot abeh teu lieur heug bejakeun wah teh nya inget si lain baheula waktu bapa ilaing keur bujang inung ilaing keur lanjang eta henteu bener henteu teu inget henteu bener heug ku aing dek diingetan dah cing tah baheula basa inung keur lanjang bapa keur bujang si laing nyeta duka di mana teh tah keur duka di mana si laing harita hayang dahar henteu cing lapan henteu hayang inung henteu hayang kadunya henteu mung henteu teu inget sia teh pangna dijawab oge pangna eta geuning inget pangna dijawab jeung akang pangna ngajawab ingat sia teh teh bukan teh awi ngaramat genahnya alah di istri harang panon harita mau kolot atuh kan nah iku berangkat dunya sia loba kahayang loba kamu ai memeh baheula teu hayang teu mung sedengkeun ari hayang jeung mung nafsu teh cekolot nafsu teh mata kaduhung badan nu katempuhan wayahna da eueuh siksa dituna mah deuleu dan nu bakal nyiksa jeung ngaganyar teh laku lampasi lain
bakal ngarawat diri. Allahu Akbar. Nah boro kakara ini mah sujud ka kolot. Caangan di Nuhun be. Asa dicangan meurehatena teh. caangan ayeuna mana. Sugan moal baung wae geus kitu. Nyai digana. Alah, euy. Moal baung wae geus kitu mah meureun. Karena bumbu risatan beren si akang. Meureun gadulang layang. Tak itu ya. Nuhun Pak. Jadi atuh si orangnya Pak. Ulah cek urang teh di mana aya nu beda teh. Beda paham teh urang teh ulah nepi ka jadi pasea. Ulah Pira-pira. malah dina amal ma'ruf nahi mungkar ieu sok tuluykeun ngeureuyeuh nikre sanajan bari pateu gunung oge bakal disahanapeun mumuncangan sabisa-bisa kudu bisa pasti bisa. Allah Eta Beres. ulah cekcok beda-beda warna. Nya Pak. Di mana beda paham teh ulah cekcok ulah parasea. Aya nu ngabedakeun saha? Allah. Nah apa saya? Beda warna atuna meuni. oh dan nya. Malah kudu syukur di beda-beda teh dalam sarua mah cilaka. Nah, sarua cilaka itu cilaka. Tong boro make jeung pagawean ngaran we sok. Sa Jawa Barat ngaranna Udin we kabeh. Udin. Da lieur sia sok. Nya heseneangan alam. Oh, aya nu nanya teh meureun ka mana? Din hor itu Udin. Eta si Udin nyunatan anakna si Udin, nangap dalang Udin. Wah, nya cilaka Pak. Lieur ka teh ge. Sinena teh Udin. Udin. Udin Rukmini meureun. Heeh. Sengaja beda. Semua panggil alamat teh. Moal kapanggih Udin Hayati. Jadi ku beda-beda teh sok sambungkeun. Batur mah beda nu nyieun ban, nu nyieun pelek, Nyen bau. nu nyieun oli, nu nyieun baut, nu nyieun emur. Naon deui? Nyieun kaca. Hijikeun. Jadi mobil. Ada eta. Kieu. Jadi mah ngabentuk. Alah, nah tuh jelema nya mulai jauh parasea we naonan. Nanaonan nya eta teu mikir nya ka. nya betatu geuning. Nuhun Pak, ngagebraya bisa eutik demi saeutik Oh ieu. aya nyai-nyai teh. Aya nyai-nyai yeuh lumayan. Petang eureun main nang layangan teh. Si lain boga unek-unek naon da wala? Sok malah Sok sia ulah baeud wae ka nya. Itu pagadagan teh baketut. Baketut teh. Aya kahayang teh sok ngomong. Kawas anu bingung. Bade amek. Ade amak kayang teh. sok ulah nyungcung wae kayaknya naon. Sok curahkeun. Katungan hate. Dan nu kudu amek mah aing ka sia. Heuh nipu ka aing. Nipu naon akang? Oh dewek keur susah gara ditawaran duit 100 juta. Naon? Ah cenah hayang boga duit, sikeng hayang. Naon cenah? Cina cenah ayeuna teh keur neneangan pangneangankeun bueuk. Hiji bueuk teh cenah 100 juta. Amuing. Boro neneangan aing menang genep. Kudu bueuk. Dibelaan teu hees. Bueuk teh. Aing geus aya geus ngagunuk bueukna. Cita dewala bueuk teh geus aya. Heuh candar bueukna anu sipit. Ini ambek aing. Goblok ya. Gimana bueuk sipit goblok? Beda jak Cina udah. Bayangkeun ku sia sok. Lain anas teu hees akan bueuk. Di Cina oge aing. Di Cina film Cina anger ya bueuk mau bolotot goblok nu sipit. Lamun Cina saripit. Kieu abdi mah Pak. Naon jang? Lagi si mata roda anger bareng. Sok palaka kayaknya naon dari kaluan hate. Punten kapengkeran ieu Kakang Prabu. Ih Adinda Prabu. Wah, Linggih Adinda. Di Paria. Mau di jalanan. jalanan si eta mah wah beuki we. Naon ilai? Sok rek naroskeun naon? Hoyong naroskeun dupi raja di urang di negara urang saha? Eta pertanyaan teh. Ah, gelo siapa pertanyaan teh. Sarana ngapaleun. Kapan sia nu milihna ge? Oh, saha? Nu milih Gusti Prabu Yudhistira Raja Amarta teh. Prabu Dharma Kusuma begitu. Etanya? Heeh.
usaha dipilih nah Cing. kurayat kurang Kuraya, kusararea. di hiji negara dirajaan ku hiji raja aya republik presiden aya hartina republik teh kembali aya publik umum Loh, umum. Sararea nya. jadi kudu dibalikeun ka umum asa ti rakyat oleh rakyat dari rakyat untuk rakyat nah atuh sesebeuna manu di luhur aya rakyat salangsara Ai bucitreuk di luhur wungkul. Ai rakyat barga. emut ku bapa aya rakyat ngawakilkeun ka para dewa naon orientasina dewa empangna hadang jadi dewa acek silai nya orientasina cek bapak udaganana dek jadi medium ngawakilan rakyat gitu tapi lolobana mah geuningan orientasina teh kana kakawasaan Karena kedudukan gitu teh mah. nepi ka akibatna ayeuna orientasina kana kakawasaan nepi ka tega ngahalalkeun kana sangrupa cara Wah, aya. kuring salaku rakyat dek ngagugat enak ka dewa Om Wing. loh nah sia teh lalawara teuing nu lalawara mah kalong hees na ngagantung kuring mah henteu kieu teh kitu teh Wawanianan teuing. goblok naon sia teh mungkin nyuri ngagugat dewa nu teh Ijazah gitu boga. senjata ge sia teh teu boga naon sia teh jadi makar Lalawara teuing. Karep teh leuwih teh karep teh. ulah kitu sia ngomong teh kaleuwih disupajakeun di harewosan ke ku aing aing patempuhan jadi aing katempuhan butut amung Paung. Namung mah teh buntutan tuh. amung mana amung mandi rajan Ketemuan buntut maung. si lain dek ngagugat mun ceuk palsapah karuhun ti lemur naon Naon teh teh? bisa negara hurip rakyat hurip teh kulantaran nyaeta kudu mararani di pancuran Talaga Arum Wallah. ai hartina talaga teh puseur pusat Pusat. Nya pusat. heeh sa ieu pancuran teh loba nu menet Nya. Loba nu menetan teh teh. jadi ngocorna teh lain ka rakyat ieu teh nepi ka loba semen tina 3 jadi hiji pangwangunan oge babari runtuh Tuh. 5 tahun jangan. sedengkeun eta teh duit rakyat Aspal kudu 10 jadi genep. Naon teh? Ai pemborongna. tak eta nu rek digugat ku kuring teh lain kuring hayang jadi raja ngan kuring dek nuntut sabab manehna nu menta ka kuring baheula Nya bener. ayeuna manehna geus jadi meureun kuring nu menta Wajar akan kepentingan umum. adil dikamanakeun menta keadilan kuring mah Ibaratna mah suruh ngasareng. nepi ka tukang anu maling hayam nepi ka disiksa boborot getih nah anu korupsi miliaran 4 tahun. nganu kur sababaraha bulan bari dibuin age digeunakeun bisa kabur ongkoh Make bisa poya. dek dikamanakeun ieu teh nagara teh dek dikumahakeun rakyat teh Bisa tumpah negara. Rek dibawa ke mana rakyat teh gitu kan? aduh aya anak mah tong lang Tong hariwa aya. Anak mah aya kabeh. Wala eling wala bisa naon ja teh Oh, boga naon da wala ulah lalawara euy motor ge menang anyuk bukan naon atuh. Kita boleh vokal Cara panas boleh. naon sia teh boga naon sia teh Bukan naon. tapi kudu demokratis jeung pancasilais Eta. Karena dilindungi. naon sabab-sabab bakal dilindungi ku undang-undang alah jeung aing oge moal meunang jang mah da teu gablek duit aingna
nuletik mau menang mau sing bener oge. Tah ieu kuring marek digugat teh ieu hukum nepi ka loba dijual meulikeun kana duit, Pak. Nya di bulan beulit hukum. Aya aturan tukang newak ditewak, tukang ngahukum dihukum, tukang mariksa dipariksa. Dia asa teu ngartina Eta teu ngartina teh. Supremasi hukum teh ka mana ieu? Can kejahatan birokrasi, can kejahatan administrasi. Wah, rupa-rupa kejahatan, Pak. Lingkaran setan ieu. Teu kudu ku SPJ. Ulah leuwih teuing da wala. Istighfar. Urang mah jelema leutik da wala. si kumaha. Moal aya menang jalan baletik. Sia nu bodoh. Pepene benang di kata Astagfirullahaladzim. Jangan nyengor lagi kan. Heula mana sia aing jeung sia kadunya. Heula di dinya berarti aing lajeng sopan seutik. Etika pake euy. Pake etika euy. Ade goreng lanceuk. Hade goreng oge ieu teh dewe teh lanceuk. Ulah bodoh sia. Kabobodoh teh nya kasamaran tingali deuleu. Loba ka usap korot ya Kang. Loba ka usap korot sia teh. Anyuran ti luhur kudu kokoh persatuan jeung kesatuan. Sing manunggal. Tapi kunaon nepi ka dipisah-pisah. Digunuk-gunuk. Digeblek-geblek bangsa aing. Tapi heueuh ambakna teh. Golongan-golongan, para golongan. Beda hal. Parahu. Allah. Anu kaituna lain karena aro tapi karena parahu. Nya. Oh, benar gitu. Kan nyingsa. Di mana aya gempa bumi, kawas nu heueuh, sembako, satruk, Sumbangan. tapi dina tongong truk bandera partai ngelebet barisan waktuna. Rekerna alos ya ibadah teh, rekerna partai. Musyrik sia. Allah. Lah eling salah. Aling. Tapi ambakna da halis lagi nyingsat. Maksudna teh kuring doakeun dek ngagugat ka para dewa. Yang. Usap beungeut yang. Istighfar. Ulah labora. Aling na eueuh Yang ngasup ka sawah. Istighfar yang. Na kuring boga dosa naon? Maling gedah henteu. Dek nuntut keadilan kuring mah supaya walatra. gitu. Mana bener mana. Bapak tinggali tong boro nu kagungan panon poe anu sakitu adilna. Jablay di Caangan. Bangsat di Caangan, tukang korupsi di Caangan, nu iman di Caangan, aya panon poe Arab. Atau beli Itu cacak panon poe komo nu kagunganana. Nah ai mimpi negara nepi ka teu bisa tegas dina mimpin ka negaraanana. wallah Aya wae sistem pemilih. Loba kasieun. loba karempan. Nu matak ngajadikeun pamimpin ulah nu borangan. Ulah sieunan teh kitu. Sieun ku jurig lain. Ku pocong. Sieun ku pocong lain. Sieun naon? Sieun teu beunghar. Sieun teu lega sawah. Sieun teu anggeus gedongna. Sieun teu boga mobil mewah. Tina loba ka sieun bakal tega ngahalalkeun kana suku pacara. La elah. Kumaha lamun anu newak sia teh? Meupeng lineuk aing tewak sok. Panena ya loba Lala warati sia teh kumaha lamun anu ngaduruk? Lamun aing diduruk, loba keneh kai nyieun deui aing. benar tapi Aya di Linggar Jati. aya kasieun mana teh mah. Loba sia. Bapak ngawidian nuhun teu widi abdi rek init ka sawarga. Eueuh, jang Ulah labora Kang. mun nya kitu deuleuh. Dewek moal bisa nyarek. Piraku dewek kudu gelut jeung silaing. Ulah euy. Hak teu naon, tapi urang teh ngabogaan kode etik jang. Kudu boga etika urang mah. Birokrasi Kudu nyalur kan kudu bener. boga budaya Eta urang teh.
martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana. Mun budaya geus aut-autan ruksak bangsana, sedangkan budaya teh nu aya patula patalina jeung peradaban. Maksudna silain KRT heula, KRW heula ajen teh jang. Oh nya. Murokan teh sarua pemerintah tage. Warga negara nu hade jeung nu iman anu takwa maati uloha wa ati rasul wa ulil amri minkum. Dah. Tuh, dina Quran teh jang. Kudu nete Ngan di mana geus beneng sewe ilaing jeung ilaing sok kembali deui ka anjeunna. Bener. Kudu titih rintik. kudu nete teraje. Oh, nete taraje nin sakamalan nung tiklari mapai bukti nyuk curug walungan mapai wahangan mipit amit ngalak menta. Para pagedang. Ngan lamun dunungan tengidinan ulah silaing wayahna. Sabab naon? Sabab bisi bentrok yang antara silaing jeung pamimpin urang. Pan teu lucu geus bentrok. Pamimpin jeung rakyat. Teu lucu lamun silaing bentrok. Eueuh picontoheun teh. Oh jadi ti bapa mah parantos aya. Heuh, sae abdi bade wawartos kadunungan, Pak. Anta ge saya idin ti kalau teh mah. Wayahna milua najis. Sieun Ceuk itu teh beureun sia, tina beureun cepot nu nitahna. Tah dengekeun. Moal teh diseng. Bayangkeun ku silaing. Moal teh disengor akang atuh. Eling si teh dola. Udah mau mawa eta keun urang geus gem-geme dina hate. Urang saya ya di. Oh salah kitu teh teh. Cing aya gunana keur balarea. Ketik buri nu kitu teh. Tingali. Bener sopoetan kita lah. Lamun aka daek lempang ka kampung-kampung masih keneh loba janda-janda tua. Nya, janda-janda. Janda-janda muda, mari dong. Siapa mah ka janda. Anak-anak yatim yang membutuhkan kasih sayang. Budak yatim piatu. Keun bae aing loba anak oge asa geulis indungna. Tadinya wae sia teh mah. Siapa mah hendak kitu wae. Aing si kawin mah ngare budakna mah disiksa. Sakitu abdi bade mios ayeuna Pak. Ngan ulah mamawa dewek dolah pala laur. Milu. Perlu saksi. Sia teh Batur ngobrol. cilakaeun lalawara ceuing. Menghari wangkeun. Gablek naon sia teh. STNK. Mumpung aya nu wani tong dicarek. Anteur we ka beungeus buleut nek batur ngobrol. Kadunungan heula bade ayeuna jig ini jang. Sok. Tuturkeun kuring. Geus aya restu ti kolot. Aduh, Kunjungan abdi semaheun abdi dama-damaeun abdi. Guru ratuwa ngatua karo kadang tua. Boga dulur panggedena mun lalaki wajar di aku bapa seolah-olah gaganti bapa. bener teh teh. Mun boga dulur panggedena awewe meureun seolah-olah gaganti indung. Doana ti aka oge. Sedih ini gitu-gitu sia. Paingan curucun cepat mana mah. Permios Pak Jig ini jang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun rampes. Aduh. Aing geus wawartos onaman mo. Kawas kasasama we ka aing si goblok. Pake ngejemel segala. Ini tah ini teh. Pak. Wah. Aduh. Wah. Tong ngenyot jang. Tengahnya. Ayang pas aja emak beren katanyaan ku inu. Air rasa teh kasih eutik. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sampurasun rampes. Aduh, sok tuturkeun jadi adi kayaknya. Ai teu dituturkeun melang resep euy. Ada hariwang atuh. Oh, di jalan bisa ya naon-naon, ai kitu mah bisa ya naon, Pan. Aduh. Wah, Awas ki. kita bener. Hop. Us. Aya abdi nyariin teu, Pak. Ngeus ini. Wakil yang nanyakeun ka kolot.